Para mitra sadaya sabada mangja namatkeun carios nyambung judulna Suryati Diarapati karangan Kiliksa bagian ka-8 ayeuna mangja baneraskeun bagian ka-10. Kasugri kaum dangu sadaya mangja ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti mangja ofisial tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Mangga nyangakeun bae para wargi etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna Suryati Diarapati. Ye dongeng karangan Kiliksa para mitra ayeuna nincak bagian ka-10 para warginya. Nincak bagian ka-10. Kitu para wargi, kawargi-wargi di mana wae linggihna mangja ngaturkeun nuhun carios nyambung kasanggakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh ka wargi-wargi mangjaya nu paresno subscribe sareng locengna atur nuhun. Sakali deui nu paresno ye naon teh naon deui para mitra. Like sareng loceng mun terusnya subscribe, like sareng loceng. Anu sering komentar atur nuhun wilujeng ngadangukeun. Oge nu sering ngabagikeun oge atur nuhun. Nyangakeun bae Suryati Diarapati karangan Kiliksa dina bagian ka-10. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Carios nyambung judulna Suryati Diarapati. Ieu dongeng karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-10. Sumangga para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng mugi katampi kalayan kabingahan. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kabandungan ku urang nalika urang paturai. Dina akhir bagian ka-8 ngagambarkeun yen Bahwadi ngambekna luar biasa. Ku ayana harita Suryati geus daek jalan-jalan jeung Parman ka sisi leuwih, samalah harita Bahwadi para mitra saderek ngajorag ka Parman. Hal ieu teh nimbulkeun kamalang pikeun Suryati kumaha pibalukareunana di mana engke lamun Parman kapanggih kudu jadi bapana. Kocapkeun harita Parman ka karareng setas dahar sore. Nariung jeung indung bapana Mang Amid melenyun udud di karsimah jongjon milihan seueuh ari Parman ngahuleng siga nu keur mikiran hiji perkara da katara meni ulang. Barang keur ngaharuleng kitu jebul Bahwadi nu geus ngagidir nafsu. Geus hayang gerapok nyarekan ka Parman puguh we, Mang Amid meni ngajenghok sabab teu kajauhan ge geus sidik yen Bahwadi teh datangna mawa amarah da beda dina Paroman. Man aya Bahwadi euy, Mang Amid ngaharewos tapi Parman can kaburu nemalan lantaran geus haok manten Bahwadi nyarekan bari nulak cangkeng di buruan. Parman, nah si ada bajagong teuing ha? Hirup teh jeuleu. Nah teu nyaho anak dewek. Geus aya nu nyangsang, kudu gableg pikiran si ada jelema teh. Ulah mawa kalep sorangan deuleu. Nah nyahonan sia make kumawani mamawa si Suryati ka sisi leuwih. Dikumahakeun ku sia teh ha? Parman teu ngajawab kitu deui Mang Amid jeung Bikarsima. Can waka nyarita lain teu wani tapi mun ngaladenan anu amek bakal leuwih goreng temahna atuh jarempi we jarempe bari silih rere. Parman, sia ngadengeng teu ha? Jawab deuleu. Kalapalahak polohok sia jiga nu sakalor. Ngadenge kitu Mang Amid panas hatena. Sorot panon katara semu hurung tapi inget keneh kana temah Wadi. Bisa ngawatesan kana nafsu anu ngagedur dina dada pok nyarita leuleuy tapi ludeung taya kasileuh. Abah, lamun aya perlu ka anak kuring mah ulah kitu carana atuh basok diuk sing sopan da anye teh geus kolot. Rek mangmeunangkeun ka anak si Amit. Lain kitu bada urang teh geus pada kolot. Kudu boga wiwaha ulah haok polotot kawas bolon. Sok kadinya diuk heula urang badami nu bener jeung jujur. Naon atuh ieu teh sanyana beteu gugur teu angin ujug-ujug hahaok nyarekan si Parman. Heueuh deuleu. Si Parman nu kurang ajar ngahina ka dewek sia. Cing kuring rek diuk heula urang badami moal bener ari bari popolotot kitu mah. Mending ge jelaskeun heula naha naon kasalahan si Parman. Kuring mah moal mihakan salah tapi hayang nyaho heula persoalanana.
jeung di wajar pisan mun kuring ngabela Parman teh. Sabab eta teh anak kuring boro-boro dina benerna najan salah ge tangtu dibela. Sangkan teu dijieun sasaran pikeun ngabudalkeun amarah deungeun. Ari sabab ngaran-ngaran jelema mah geus umum sok nincak salah jeung bener. Tapi nu salah teh lain hartina jadi runtah. Da tetep boga keneh hak pikeun dibelaan. Komo deui si Parman anak kuring. Tangtu we ku kuring rek dibelaan bisi dihukum nu teu saimbang jeung kasalahanana. Tah kulantaran kitu sok urang badami heula naon urusanana. Bahwa di kalah kekerot bari molotot teu daekeun diuk. Kalah-kalah jaglejeg bari nulak cangkeng. Beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleuh. Amit, montong abi-abi sia. Sabab aing geus nyaho deuleu. Laku lampas si Parman nu salah teh kanyawan kumaneh. Tapi nya sia aja antep wae. Eta teh hiji bukti jen bapa jeung anak sarua gejulna deuleu. Heueuh, urang badami, naon atuh urusanana ieu teh? Mang Ami jadi keheuleun. Mun kongang mah hayang luncat narajang hayang ngabebekeun bibir Bahwadi nu lancang jeung taya ras-rasan. Amit, bising sia aja nyaho anak maneh moal laksana ka anak kami. Sabab si Suryati moal dikawinkeun ka si Parman. Nu taya kagablek eueuh araheudana, maneh kudu nyaho sia atuh. Suryati terek dikawinkeun ka Pendi urang daya. Da kulantaran kitu maneh ulah kumaha ngaganggu kana rencana kami deuleu. Nasaha nu ngaganggu kana rencana Abah? Mangga si Amit. Maneh ulah bibileun kami rek nanya ka si Parman. Nu geus kumaha cucungah ka kami. Ceuk Bahwadi bari muncereng ka Parman, nu tita tadi ngahuleng bae. Parman, dikumahakeun anak kami kumaneh? Dikumahakeun sia? Teu dikukumaha bah, teu ditoel-toel acan. Bohong sia. Aing nyaho deuleu sia. Anak aing ku sia digugruskeun ka leuwih sarta dipaksa pirusa ku sia. Tayuna maneh kudu tanggung jawab rek dilaporkeun sia kana wajib. Nyawa wae da mah teu gaduh kasalahan. Montong loba bacot sia. Pokona mun aya naon-naon sia kudu tanggung jawab deuleu. Jeung deui sia kudu nyaho yen si Suryati teh moal dibikeun ka sia. Rek dikawinkeun ka urang daya. Awas ya mun sakali-kali dia ngaganggu anak kami. Rasakeun sia akibatna. Ceuk Bahwadi ngomongna ka mana wae. Da puguh kapangaruhan ku hawa nafsu. Parman teu nema deui kitu deui indung bapana lain teu wani nyarita, tapi leukeur ngajaga katengtreman. Sangkan teu katutuluyan eta carita teh tetela mati. Sabab dilawan ku cicing mah paramita, eta cara maksudna. Dilawan ku cicing mah Bahwadi teu nemalan paramita. Memeh balik harita nyarita ka Parman. Mimiti poe ieu detik ieu menit ieu sia teu meunang reureungan jeung anak aing. Sabab anak aing moal dikawinkeun ka maneh. Geus aya jodohna nu saimbang, sawaja sabeusi. Teu numpang jiga maneh. Awas ya lamun kumaha wani ngadeuketan nyaho sorangan akibatna. Kaarti paman? Hartos bah, temal Parman leuleuy tapi hatena mah seueul. Bahwadi ngaleos balik teu amitan-amitan acar. Dituturkeun ku paneuteub nu tiluan bari pating rarenghap. Narik napas panjang sanggeus Bahwadi teu katempo Parman nyarita. Nya teu jaga-jaga teuing ning Pak, aing ge karasa nyeri peurihna ku uing. Kitu tah adat Bahwadi teh beuki kaciri we bedogong jeung habokna teh. Kumaha lamun geus kieu Pak, naon kudu dipilampah ku abdi? Tah, tadi ge ku bapa geus diterangkeun. Yen maneh teh geus gede, geus dewasa, geus meujeuhna ngalatih diri pikeun yang hareupan rupa-rupa kasulitan. Ayeuna mah kapalang tarima we ku kasadaran ulah ipis burih lalaki mah. Temal Mang Amid keukeuh ngahatean ka anakna sedengkeun Bikarsi mah ngarasa melang. Atupok miheulaan nanya ka Parman. Ieu bapana sing asak mikir bisi kaduhung jagana. Ayeuna mah yeuh mamening ge pikiran deui sangkan anak urang teu dihina ku Bahwadi. Kuring meni nyeri hate teh boga anak sakitu-kituna dihina ku batur. Meni asa ditincak hulu, awewe ge loba, neangan deui nu sejen, nu saimbang jeung kaayaan urang. Dipaksakeun oge ari kaayaan kitu mah moal aya gunana, paling-paling ukur namahan kanyeri kana ati. Kasauran mah ge kaharti pisan tapi kumaha pamadegan bapa? Nya ari kitu mah pek wae pikir ku Parman sorangan. Sabab nu bisa nangtukeun sacara pasti iwati maneh sorangan. Rarasakeun sing apik kudu jujur jeung ulah ngabobodo diri pribadi. Naon maksud bapa teh? Parman teu ngartieun. Maneh teh geus sawawa, geus meujeuhna mikirkeun pi pamajikaneun.
Tah kulantaran kitu tangtu maneh sorangan geus bisa ngira-ngira naha saha anu cop jeung hate. Jeung deui maneh kudu ngaku sacara jujur, ari maneh aya pikir kadua leutik maka Suryati. Ditanya kitu beungeut Parman katara euceuy sabab rumasa manehna ge can bisa ngaku sacara jujur. Ngeunaan eusi hate sabenerna. Puguh we jadi bingung lantaran ari hate mah mika berat ka Suryati, tapi kaayaan teu ngidinan da puguh bahwa di batan sakitu. Pikeun ngajaga katengtreman mah maneh kudu wani milih jalan nu panceg, narek mundur atawa rek maju, pek pikiran sing apik ulah kapangaruhan ku kolot atawa ku batur, ceuk indungna deui para mitra. Leuwih gede perhatianna ka Parman. Oh, ma oge Bapak terus terang ti saprak abdi nulungan Suryati unggal poe jeung unggal peuting teh. Ngaran Suryati teu bisa dipopohokeun, Pak. Malah lamun kongang hayang tepung he unggal poe bung pajauh. Cek Parman akhirna bahwa cabalaka kanu jadi kolot. Atuh Mang Ami jeung Bikarsi masih lireret duanana geus ngarti kana eta kecap. Naon hartosna nya Pak? Oh eta teh di tanah yen aya nu bakal datang kana rasa. Baris aya nu nganci kana ati bibit asih kemang cinta ta eta teh kitu ngaranna teh man. Jawab Mang Amit bari seuri panoneuteub ka Parman nu kalamas kelemes era. Maneh kudu satria man, kudu wani ngaku kalayan jujur ngeunaan rasa nu sumaramah dina hate. Omongan bapa maneh teh bener yen maneh teh geus katera panyakit budak ngora. Nu moal bisa diponah. Tarima ku kasabaran sabab kaayaan urang mah batan sakieu asih teh enah tapi pait lamun teu meneran. Lir ibarat nu kaalaman ku maneh ayeuna. Parman ngeluk tungkul pipikiran tambah bingung. Kolotna siga nu ngarojong kana tujuan manehna tapi kaayaan pikasieun. Sabab teu wani ngalayanan kana kakejeman bahwan. Ayeuna rek kumaha tujuan maneh man? Rek tuluy miharep Suryati atawa rek mundur? Kangtukeun ti ayeuna sangkan teu kagok nyang hareupan poe isu. Perlu mikir heula Pak, sebab maksakeun nu lain tanding mah biri matak cilaka. Adi malencieun ku pati pa lain teu wani nyang hareupan cocoba, tapi berat ngajalankeunana. Teu sanggup narima ucapan-ucapan nu pait ti Bahwadi. Sabab eta mah asa nyerep kana angen, asa meulit kana ati, cinekna mah matak nyeri batin asa dicacampah ku sasama manusia. Da ieu nu jadi pamikiran abdi teh Pak. Ari maneh. Ari masalah eta mah geus kaharti ku Bapak oge, sabab lain maneh anu nyerina. Dalah Bapak ge sarua nyeri jeung emak, malah mah leuwih nyeri hate Bapak ari ngadenge kitu mah jeung emak teh. Pokona mah emak jeung Bapak teh nyeri hate kitu kolot maksud Bapak teh. Tapi nu dimaksud ku Bapak mah ieu mah urusan bahwa dikakijirkeun heula. Ayeuna pikiran anu sarupa. Ari maneh nahnya boga pikiran aya pikir kadua leutik ka Suryati. Nahnya geus sahate tak ieu nu perlu dipikiran mah. Cek Mang Amit beuking nyesedek sangkan anakna daek waksa. Ulah asa-asa man, palebah dieu mah geus teh kudu disumput salindungkeun. Ari sabab geus kagok aso moal bisa dijauhan, pek wakca balaka. Ngarah puguh pikiran-mikiranana, Bikarsi mah sahate jeung salakina hayang ngadenge pangakuan ti anakna. Nyamun pikiran abdi ukur ditujukeun ka saurang mah memang nya geus aya deui pilihan sejen di wati Suryati. Cinekna mah abdi teh mikaresep ka manehna kalayan harepan hayang ngahiji. Tapi kahayang eta teh teu mutlak sabab ngingetkeun kana kaayaan Bahwadi nu batan sakitu. Jadi najatnya nya hayang oge ari nu ngahalangan mah lain bantrak-bantrakeun mah hoream bisi matak cilaka jeung nyilakakeun batur. Salah atuh ari kitu mah. Sabab maneh teh jiga nu taya kawani pisan. Ulah babari elehan mun nya mah aya kahayang pek we tuluykeun sakalian da bapa ge satuju. Ngan ulah gagabah jeung lalawora kudu neangan cara dulanti pikeun ngahontal eta cita-cita. Jadi memeh nyebut taluk teh kudu metakeun heula aka jeung tarekah kitu kahayang bapa mah. Tapi apaan matak wiwirang Pak? Nah make wiwirang salah naon atuh ari urang? Paling-paling ge Bahwadi nu bakal wiwirang mah sabab tinakanana gagabah. Parman teu nema deui manehna kalah kakerung mikiran omongan. Nu jadi bapana lila-lila kaharti sarta luyu jeung kahayang dirina. Nu tetep ngarasa berat ka Suryati akhirna pok ngomong deui.
Lamun pemikir bapa jeung emak kitu mah abdi ge moal asa dina panjang hareupanana keun merek di akalan. Tah bener kudu kitu. Jelema mah nu penting mah kudu boga pamadegan. Baik didoakeun ku bapa jeung ku umangan omat dina ngakalanana kudu make jalan wajar nu bisa ditarima ku akal. Sarta teu matak goreng akibatna pikir ku uteuk nu sehat rengsekeun ku kawijaksanaan ulah dicampuran ku nafsu nu matak nilakakeun kana diri. Sakitu we amanat bapa mah ceuk Mang Amid bari marah may atoheun ngadenge omongan anakna kitu. Ari bikarsi mah teu nemal deui ukur cicing we bari ngabandungan. Jadi kudu kumaha atuh abdi teh Pak? Nya kumaha maneh we ayeuna mah sabab maneh geus nyokot hiji putusan. Artina maneh rek maju, rek tanang makalangan ngalawanan sikep Bahwadi nubatan sakitu. Jadi kudu tatan-tatan, kudu sayagi pikeun narima naon-naon nu bakal tumiba sakitu ayeuna man. Mun kitu ayeuna mah Pak lah. Ceuk Parman deui terus ngahuleng sawanganana geus tepi ka alam lamunan. Nyipta-nyipta mun manehna geus paheut pasini jeung Suryati. Pantesna bakal kitu bakal kieu, loba masalah nu kudu dipikiran. Para mitra kaum dangu, kaayaan beuki burit panon poe geus lila suruh. Tongeret reang di sarada patemalan jeung sora manuk nu recet bari pating arat celog dina dahan-dahan kai. Belah kulon aya cahaya beureum ngalemeng nu beuki lila beuki surem tungtung ngaleungit kahalangan ku jangjang peuting nu meber mayungan buana. Repeuting poek mongkleng buta rajin jangkrik jeung gaang patemalan siga nu nyeungceurikan panon poe nu suruh. Dina kaayaan kitu Suryati geus ngaringkeb maneh di kamar sedengkeun busaha mah ngajentul sorangan di tengah imah ngadagoan Bahwadi nu tacan datang. Tekung silila kolotrak aya nu muka pantobus aya nu asup. Horeng Bahwadi nu jambedud baeud sabab ambakna can bea kabeh. Gek diuk deukeut pamajikanana pok nyarita. Mana si Suryati? Waya kieu geus jempe. Geus ka kamar ngaringkeb maneh teu bijil-bijil. Ari abah tas di mana heula atuh meuni peuting-peuting teuing? Busaha mah malik nanya. Tas nyebungan si Parman, tuh man diantep bisi ngeunaheun. Tambahnya luntang we budak teh, singgeroan si Suryati. Kelanean ulah ka nyalukan budak, kuring hayang nyaho heula. Nah kumaha urusanna jeung Parman teh? Naon sababna jiga nu penting pisan? Ceuk busaha mah Daryanaker. Can pati ngarti kana urusan jeung Parman. Si Parman geus kumaha di ngaganggu ka anak urang. Nu salah lain si Parman wae, najad anak urang geus sarua salahna. Sabab geus bumawani ngalawan ka kolot. Bet daek ngalayanan lalaki Rudin. Mun ieu nu diantep tan wane hubungan jeung Jang Pendi bakal aut-autan. Nu akhirna mata kuy wirang ka urangna. Tah kitu masalahna teh. Oh, jadi nyaan kitu na teh nya? Oh, nyaan. Geus aya bukti jeung pangakuan. Nu matak si Suryati buru-buru sina ka dieu urang omongan. Tuman atuh. Bahwadi geus teu sabar. Hayang geura ngomong jeung anakna. Busaha mah teu ngomong deui jung nangtung terus muru ka kamar Suryati. Memeh nyarita ka keterok heula kana panto tapi eueuh jawaban. Tuluy ka keterok sakali deui bari nyarita. Yati ka dieu heula ceuk abah. Tetep eueuh jawaban panto ge teu dibukakeun. Busaha mah keheuleun kapaksa gegedor satarikna bari geger-geroan nemongkeun nu ambek. Malah mah Bahwadi ge keheuleun haok di tengah imah nyarita. Suryati kadieu heula sia, mun teu ngaganggu dikerem sakalian ceuk aing. Hayu bijil. Ngadenge omongan bapana kitu hate Suryati ngageter. Sieun pacampur jeung keuheul tungtungna ngelehan maneh kolotrak tulak gilaan, berai panto kamar dibuka. Kunaon maneh hararese teuing, ulah nyiar-nyiar pika keuheuleuan kolot atuh ieu. Dayati teh geus gede, sampeurkeun abah ka ditu. Busaha mah ngaleng anakna. Diajak ka Bahwadi nu geus ngadaguan di tengah imah. Suryati teu puguh rasa lantaran geus nyaho yen bapana ambekeun ka manehna. Atuh teu beda jeung sakitan anu dibawa ka hareupeun jaksa. Diuk jadi. Bahwadi nyentak bari molotot gek Suryati diuk, beungeutna geus sepa ngeluk tungkul bangun alum. Ayeuna abah rek nanya. Kumaneh kudu dijawab sajujur-jujurna sabab ayeuna moal bisa ngabohong. Sagala rupa geus kanyahoan, cing terangkeun kumaneh boga hubungan naon jeung si Parman. Cek Bahwadi bari mureleng ka Suryati nu tetep ngeluk tungkul. Jawab nyai ulah sok ngalawan ka kolot pamali. Ibu jeung abah teh nyaah ka hidep teh yeuh nu mata kudu narimakeun kanya-kanya kolot. Cek busaha mah ngilu nyarita. Tapi tetep teu ngeleng.
teu ngaleehkeun hate Suryati malah kalah namahan jengkel. Jawab sia jadi. Teh hubungan naon-naon, Bah? Ulah ngabohong sia. Da abah ge budak leutik deuleu. Kolot abah teh. Ya, ku kolot geus katoong. Kolot mah loba luang, legok capak genteng saja. Nyaso teh lain teh nyaho, lain teu ngarti. Tapi hayang nguji kana kajujuran nu jadi anak, sabab maneh teh teu diwarah ngabohong, teu diwarah salingkuh. Tapi kudu blak-blakan kalayan jujur kanu jadi kolot. Kitu maksudna mah. Nu mata geura jawab sok. Terus abah abdi mah teu gaduh hubungan naon-naon. Ya Suryati, dengekeun ku ceuri sia. Abah geus paheut pasini jeung pisah laki maneh. Yen bulan hareup rek akan nikah. Tah kulantaran kitu maneh ulah wani-wani rereujeungan jeung lalaki sejen. Sabab ayeuna geus aya nu boga. Lamun maneh kumaha wani ngalayanan lalaki sejen sarua jeung ngawiwiran ka kolot. Sarua jeung teu nyaah, teu mulang tarima kanu jadi kolot. Tah kitu, kumaha kardi? Cek Bahwadi bari mencerong ka Suryati. Tapi Suryati ngabetem henteu nemalan. Suryati, maneh bisa ngomong teu? Biasa, Bah. Tah geuning bisa. Nah, tuh dek ngajawab. Bah, abdi mah terang-terangan we abdi mah alim ditikahkeun ka lalaki nu cacan puguh karuhan mah. Nah, bah teh meuni keukeuh teuing atuh. Buat ting lalaki teu bener, lalaki nu leuwih goreng batang Kang Parman. Cek Suryati mimiti nempas. Bakat ku teu panuju kana sikap bapana. Maneh ngalawan sia Suryati? Sanes ngalawan angin abdi mah teu suka ka lalaki anu meunang milih abah. Heug ari teu suka mah. Ngan maneh ti mimiti peuting ieu teu meunang kaluar ti imah. Sagala rupa pangabutuh rek dicumponan. Mun aya kahayang tinggal nyarita ka ibu. Sakahayang bakal dicumponan. Asal ulah bijil ti imah nepi ka prungna akan nikah. Geus sakitu putusan ti abah. Dabongan maneh liwat. Cek Bahwadi bari terus nepak meja. Diri ibarat hakim mutuskeun vonis. Atuh meningah huleng Suryati teh omongan bapana asa kadenge asa henteu. Nya bener kitu wae mah kuring satuju. Cek buh sahamah dariana keur atuh Suryati beuki bingung. Sabab kolotna eueuh pisan tinimangan, eueuh nu sahulueun bet sarua pamikiranana. Syukur ari ibu satuju mah. Sabab eta jalan ka itung hade keur urang. Jika ini mah geura sare yati, awas isukan ulah ka mana-mana. Bising aya nu ngaganggu ka maneh. Nu wani ngarempa kana ieu aturan, rasakeun hukumanana. Cek Bahwadi bari mencerong ka Suryati. Puguh Suryati sedih jeung nalangsa mun kongang hayang ceurik jajeritan. Dina awahing ku nyeri tapi untung kuat keneh nahan. Ukur carinakdak bari tungkul jung nangtung leos muruk ka kamarna. Lempang ge asa napak asa henteu bumi alam asa tibalik. Bus ka kamar kebut mebeutkeun maneh kana kasur segeruk ceurik bari ngagugulung bantal. Ngabudalkeun kakeheul dina hatena. Sedengkeun Bahwadi jeung busaha mah ukur silih teuteup bari narik napas jero nu akhirna jempe sabab perkara dianggap reng. Suryati ngading diut hatena jumerit sasambat ka Parman. Nu bisa mun bisa mah hayang talatah ka angin peuting ngahiliwil sangkan pang nepikeun beja ka Parman. Yen dirina keur manggih katunggaraan. Tapi harapan tinggal harapan Suryati tetap sorangan. Nunggelis bari ngagugulung kabingung di udag-udagu kasusah. Tungtung najung cengkat lalaunan cipanon disusut ku tungtung samping. Red kana janela bet jorojoy aya pikiran goreng hayang luncat tina janela rek lumpat nyamperkeun Parman. Kang Parman, abdi tulungan Kang. Cek Suryati geger nyeman sorangan. Lalaunan tapi dina hate mah ngajerit hayang kadenge ku buah hate. Katajap leumpang ngadeuketan janela kop kana selot. Tapi dina hate mah dina ceulik geus asa aya nu ngahiung. Terus hawar-hawar ngadenge sora Parman. Anu nyare ka manehna sangkan ulah milampah teu wajar bisi cilaka jeung milakakeun kanulian. Atuh ngarentet deui niat Suryati selot anu geus dicekel dilesotkeun. Gek diuk dina sisi ranjang. Panon melong kana meja nu dicaangan ku lampu tempel bereh aya buku ngagoler. Gigireunana aya patlot urut tadi tulas-tulis teu puguh. Suratnya surat nu bakal bisa ditalatahan ku aing. Aing kudu nulis surat ke Kang Parman sangkan buru-buru nyaho kana kaayaan aing. Anu ayeuna keur nanangan katunggaraan. Cek hate Suryati bet ngadadak manggih ilham. Gek diuk para mitra dina korsi harita teh. Atuh harita keneh para wargi sadaya kop kana kertas jeung patlot kutrut nulis. Tapi karek yang menang dua jajar patlot telek maju.
Asa eueuh pi omongeun jaba aya pikiran sejen. Nu teu weleh matak bingung ari sabab susah keur mihapekeunana. Nah saha nu bisa dititahmikeun suratna. Gusti, kudu kumaha atuh abdi teh naon hartina ieu surat. Mun teu nepi ka Kang Parman. Eta pikiran ngaganggu deui kana rencana nu tadi. Nepi ka tungtungna kertas jeung patlot dituna deui, goredag ngagolera dina kasur. Pikiran muter neangan akal sangkan bisa ngirim beja ka Parman. Para mitra kaum dangu, kaayaan beuki peuting ilham teu daek datang, tungtungna kalah kalieur kana sirah. Nepi ka isuk teu manggih akal matak bingung mikiranana, Nyi Suryati siga nu gering beungeut pias panon carinul. Awak lungse kurang sare sabab sapeuting jeput mikiran nasib. Atuh berai beurang Suryati teu bisa ka mana-mana sabab sieun ku Bahwadi. Jeung deui memang ditalingakeun ku indungna nu teu weleh ngadeuketan ka Suryati. Alasanana teu kurang-kurang, Suryati teu bisa hojah kawas sakitan keur dipanyara. Poe kahiji geus sakitu beratna atuh komo poe kadua jeung satuluyna. Sigana teh matak TBC putusan Bahwadi ngarogah sipet Suryati. Jadi jalma cicingeun, carang tako jeung sok kulang jentul bae. Ari sabab hate teu berag pikiran teu mencar ukur bingung jeung bingung gawena teh. Nyai ulah sok kulang jentul wae hirup teh ieu. Sing berag, sing bunga, sing gede hate ngararesep nempokeunana. Pikiran naon atuh hidup teh? Cek busaha mah bari jek diuk gigireun anakna. Puguh Suryati meninga jenghok da puguh keur ngalamun. Make naroskeun naon sagarupi. Anggawe jawab ku ibu mikiran naon ari abdi. His. Ulah kitu Nyai singar ti atuh abah mah nyokot putusan kitu teh lain rek ngaras. Ieu teu ngaraskeun kanu jadi anak tapi keur nyugemakeun kanu jadi anak teh. Hartina mah kolot teh nyaah ka anak sangkan pinanggi jeung kabagjaan. Tapi nah dipingi teh hidup kalah ngalamun. Cek busaha mah bari ngusap tak-tak anakna. Nyaah. Mun nyage nyaah moal kieu atuh moal nyengker kana kahirupan abdi. Ieu mah kumaha apan abdi teh sarua jeung dipanyara, disaruakeun jeung jalma nu teu boga pikiran. Teu ngeunah dikerem tebu asa dipanyara. Nah meni asa kabina-bina teuing ka abdi teh. Geus Nyai ulah loba pikiran wayahna sakitu mah dangkege buahna hade. Ayeuna masing tentrem di imah kade ulah ka mana-mana. Ibu rek ka kebon heula, cek busaha mah tuluy indit atuh meni bungangang Suryati teh. Asa dibere kasempetan pikeun kaluar ti imah. Sabab Bahwadi keur eueuh deui ti isuk can datang. Kebeneran ayeuna mah waktuna lunta aing kudu nepungan Kang Parman. Pikeun ngabejakeun ieu pasualan. Kitu cek Suryati bari terus turun kaburuan. Tapi karek kedua lengkah kurunyung Bahwadi datang atuh meni ngarengkog Suryati lengkahna teu kebat. Reka mana jadi? Bahwadi nanya bari molotot. Bah abdi teh kesel ari kudu di imah wae mah tuh bah. Abdi teh yang leuleumpangan ngarah ke cara rangkeul. Jawab Suryati teu eleh omong. Awas. Ulah kaluar ti bakadang aja dieu, diburuan we leuleumpangan mah. Cek Bahwadi bari tuluy asup ka imah. Suryati gagal niatna. Kapaksa nguliwed ka pipir ngalantung bari mikiran nasib. Neangan akal sangkan bisa kaluar ti imah bari bebas sakamana-mana. Untung keur kitu aya nu datang horeng Suhaeti sobatna ngahajar rek ngadon ulin. Ari sabab geus 2 poe teu tepung jeung Suryati, Bu Suhaeti kapakarangan langsung nyarita ka Suryati. Ya, keur naon nu tang lantung di pipir? Jeung di ka mana atuh meni tara walu ewelin ulin? Bageyati nuhun atuh datangnya. Puguh kuring teh keur susah. Susah kunaon? Suhaeti kerung bari melong. Tapi Suryati can ngomong deui kalah luah klieuk neangan bapana, bisi aya nu deukeut. Urang ditepas yuk ngobrolna yuk. Hayu. Terus duanana laleumpang muru ka tepas hareup sanggeus merenah gek dariuk dina kursi. Samemeh aya nu nyarita Suryati rarat-reret heula sabab sieun kanyahoan ku bapana. Ya naon usahnyana ya? Katempo siga nu keur manggi kasusahnya, beda dah jeung sasari geuning. Suhaeti miheulaan ngomong sabab panasaran jeung ku pamohalan sobatna teu pikahartieun. Kieu sanyana mati lah kuring teh. Geus di kamari ngarep-ngarep sobat nu datang ka imah. Ari sabab aya pangabutuh rek menta tulung pikeun ngurangan kana bang baluh hate. Taina kaparengan aya eti ka dieu. Atuh meni asa ngalegaan dunya teh. Aya naon kitu ya? Suhaeti beuki panasaran.
Kuring tadi kerem ku Abah teu meunang ka mana-mana, malah teu meunang kaluar ti imah ari sabab kuring rek dikawinkeun kanu ngaran Pendi urang Dayeuh. Ari pangna dikerem kuring teh teu suka ku lalaki nu can kanyahoan bule hideungna. Sarta kuring mah geus boga kabeurat di ieu lembur, jadi ayeuna mah kuring teh saja terang-terangan merek minta tulungnya ka Titi nah sanggup atawa henteu. Syukur ari kadada kaduga ku kuring mah nya sakur nu kadada kaduga tangtu dijalankeun. Sing atuh geura terangkeun kudu kumaha nulunganana. Pangikeunkeun surat ka Kang Parman ngan sakitu. Geus aya suratna? Geus peuting tadi geus nyieun tapi kade nyatinya. Ulah anu nyahoeun Iwati Titi we sabab mun kadenge ku Abah bakal leuwih nyiksa kana hate kuring. Moal? Wah anu nyahoeunkeun? Ku kuring ditepikeun da sok mineng tepung jeung Parman mah. Tapi lamun Parman nanyakeun, kumaha badaratna jeung naon sababna bet ngirim surat? Cek Suhaeti bari neuteub sedeng hatena ngarasa karunya ka sobatna nu diparengkeun boga bapa gurat batu. Mejakeun we keur teu bisa ka mana-mana kitunya. Heug atuh urang tepikeun. Untungna geus parat badami keur kitu teh jebul bahwa dinyampeurkeun. Suryati ngarahuh bangun seunggah sok sieun obrolanana para mitra ku bapana kanyahoan. Suryati ngahuleng teu wani nyarita deui. Harita Bahwadi tuluy nyarita. Tah geuning aya nang Didi, syukur dae kuring ka dieu. Sing mineng atuh ngaran anak bapa bedaheun di imah. Kitu ceuk Bahwadi bari gek diuk dina kursi gigireun anakna. Mun Abah kalaresan abdi teu nuju salse. Tos 2 dinten teu tepang sareng Yati atuh lajeng ka dieu melang bilih Yati teu damang bah. Kitu cek Suhaeti siga nu nya boga pikiran kitu. Teu nyahoon anak Abah mah. Jag-jag teu sakada-kada. Nya sotenan teu ka mana-mana lain geuring atawa hade. Ngahaja sina cicing di imah bising kumaha nam. Lantaran manehna tere dikawinkeun ka urang kota. Utang tu moal lila deui. Tah sakitu nu jadi sababna mah. Cek Bahwadi batir bangun reueus. Ku siwal ngabijilkeun surutu pelenyun udud. Iraha nikahna Abah? Suhaeti api-api canyaho. Ya kira-kira pertengahan bulan hareup. Keun kaya di bejaan. Nuhun atuh Abah sareng teu hilapnya ngabilujengkeun ka Yati. Cek Suhaeti bari ngareret ka Suryati. Nyeh siriletik tapi Suryati kalah ngeluk tungkul. Hate nyeredet asa leuwih nyeri batan kamari. Ari sabab bapana geus teu euleum-euleum nyaritana ka batur. Cerining nya rek nyiksa batin anak maksa miruksa kanu teu suka. Da nya kitu nya Neng. Tapi kadang mi HP-nya bising aya si itu si ieu. Bos saha nu boga niat ngahalaran ka Suryati. Kuneng Didi kudu dibejaan yen geus boga aya nu boga kitu. Atuh saja bana di kitu Abah mi HP kade bisi aya nu ngaganggu. Bantuan alingakeun. Bisi anak Abah kagoda kudu sajen bawa kuda mah. Sakitu amanat Abah teh kade. Kade pokoknya Neng nya. Mang Abah ku abdi bade dibantuan alingakeun pokona mah. Nya bener syukur pisan mun kitu mah. Jep jempe Bahwadi melenyun udud. Ari Suryati ukur ngahuleng hatena ngerik ngadenge kekecapan bapana. Suhaeti api-api teu milu mikiranna kasedih. Anu jadi sobatna. Malah para mitra meuni kawas-kawas nu mihak ka Bahwadi. Padahal dina hatena mah banget teu panuju kana sikap Bahwadi kitu. Ari pangna kitu Suhaeti ngarasakeun kumaha sedihna mun manehna dipaksa kudu jadi kolotna. Geus kasawang pinalang saeunana. Malah mah harita ge milu sedih ka Suryati nu nasibna ningang dinaas, bet dipaksa kudu kawin ka lalaki nu teu dipisuka. Ai Nyai. Nah, janggurkeun wae atuh sia mah teh. Suguhan ka ditu atuh pan aya kok kene oleh-oleh ti dayeuh. Ceuk Bahwadi bari ngareret ka Suryati. Nu tetep teu berag Suryati mah asa aya kasempetan gancang manehna asup ka tengah imah. Memeh nyokot susugu asup heula ka kamarna nyokot surat keur Parman. Bes kana kutang tuluy ngaleos ka dapur rek nyokot susugu. Tekung silila Suryati geus kahareup deui nangeui baki. Nu dieusi cai enteh jeung kue sakeler sok dituna dina meja. Paroman siga nu nya keur bungah ngarah bapana henteu curiga. Para mitra kaum dangu. Harita atuh Suryati nyarita. Sok atuh dileueuti lumayan aya kue ti kota. Pokna bari gek diuk. Nampo kitu mah Bahwadi atoheun sabab disangka nama anakna geus janglar hatena. Nya Neng pek ngaleueut ka nya. Ulah asa-asa di dieu mah da kaya pikaeraeun. Abah rek nempuh ulah balong bising syaraatnya. Cek Bahwadi terus turun kaburuan, leos kapipir beulah katuhu. Ulah ngada repot ya lah dari mah sana saya mah. Cek Suhaeti bari seuri
tapi panon mah neuteup ka bah wadi nu ngaleos. Waktosna kamu jeung see para mitra. Rupina dugi ka dieu heula carios nyambung judulna nyaeta Suryati di Arah Pati karangan Kileksa. Mangga para mitra wilujeng kantun bae permios.